Basa indung nyorang jaga Yasana Dadan Sutisna. Anakin poe ieu maker milang kala diajak pesta niupan kecap jeung nu sapada di juru dunia. Milang kala keur mama perhoncewa sapoe ngecakeun lungse tapi naha anger ngungeng katorekan. Manigan jeleng direnyongkeun magar emak urang gunung, magar emak tereh pae, magar emak seset entep dina gale. Milang kala keur emak nundung kabingung sareng hap milepas eungap tapi naha angger ragot sosorongot. Magar emak can ngancik manjing kiwari, magar emak teu deus kanu ngarora, magar emak hese deukeut jeung kaweruh. Anakin emak teh remen ngawuleung betrus ras ka mangsa lawas basa emak dipake ku unggal eta. Ari red kanu ayeuna bet kalah karung sorangan, emak teh aya di mana? Sing horeng geuning Anakin, emak teh disebut gering. Tatuparna geus ceda mang alam-alam. Kuno ieu ditambaan, kuno itu diparnaan, ku kolot sasat dilurkeun, ku budak dianeh-aneh. Emak teh asa dikurung ku jirim ti bangsa liar, nu gareulis nu laguis, nu nyakola nu nyantana, nu mincut saban awaking. Nahanya emak teh lalayu sekar boa ukur sangkaan. Anakin lamun haben dipapantes emak ge mau burung kewes. Bisa nyaba ka jauhna mapai kota jeung langitna ngalanglang ka dayeuh deungeun. Iraha atuh Anakin, emak diajak ngejat ti lembur buhun bari ulah dilelewang. Magar emak rek disampakeun
anakin nah hidup rek cicingan. Mun emak dugi ka pasti teka duga nyerang jaga di jajalan bangsa liat katandasa kuturunan sorangan. Poe ieu emak keur milang kala lain rek dalit jeung paninengan, lain rek pesta tuluy ngahiang, tapi keur nyungsi baring supagi ngalalana muncal zaman dikendalkeun ku unggal-unggal rundayan. Tanjung Sari 2006-2022